Ayo nu eleh mah kumaha atuh. Kaula teu eleh itu teu keok. Padahal babari ngelehkeun kitu mah. Di kumaha atuh bejaan? Kulub sampeu. Tuluy di kulub sampeu teh tah. Sanggeus di kulub tuang we. Panjagjag meusan. Nepi ka teu nyambung kitu. Aduh, raos teh. Agung paparwit sami rempel gudung rempel gudung sami pang-pang sekar mekar inggalihe inggalike pandele si pandanarum banglus lampahipun perangna antawis alangka sareng nagara Kiskendar sabadana gugur kumbakarna aya dua putra kemar kakasih Aswani kumba Aswani anu nolakana kapalaida samuka nyata alim perang anu kiwari dilebetkeun kana obak itu kayaanana kakasihna Aswani kumba Aswani anu kiwari ieu Aswani kumba ngahaturanan rayina ieu ulan ka dieu di lapar Kang oh sarua ai di jero tawanan mah kieu kebudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok yang hiburan Pak Haji Sidik marakakeun duduluran muga-muga Kangjeng Rama anu parantos aya di alam barzah pangresa Kangjeng Rama Arya Kumbakarna mugi ditetepkeun dina tempat anu nikmat mungguh Pangeran Kanca margi murni pisan ti mimiti niat dugi kaangkatna dugi kagugurna teh sanes rek melaan kamurkaanana si ura tapi rek melaan negara jeung bangsa ngabelaan lemah cai ieu sasat mere contoh ka urang sarerea ngan ieu teh patongong-tongong keneh jeung kahayang nu jadi adi nu matak ayeuna dek disawalakeun ku kaula kaki adi
menta pangrojong nanti syarea batur-batur ditawan yap adik kadieu dek mun urang ngalimitan tang sumo kamarina naon Kang urang badami ngeunaan urang we urang perang tibatan urang nyang syara ama di dieu teu bisa kelanan dieu keula lain jahatnya si Uwa komo kadengeun-dengeun cacak anak urang dihukum ku mung-mungna perang wing dah pikir ku akang ieu teh lamun urang milu perang da matina ge mati konyol ieu teh teu nyalahkeun akang kumaha tu jalan kaluarna kelana Ningang ayeuna gelar kadar palurah kesenian Sunda Purwani urang satangsa Ibu Lurah Serang Mekar urang sami raksa Jeriksa jroning ati Bapak Yesapian batang tebaga rasa dengki Ari pawahid ayana sanajan lobakan nyeri muntangka Gusti Yang Widi Ibu Hajah Nini muntang ka Gusti Yang Widi Babang kumaha mahajian Du Gusti Nu Maha Suci Pak Haji Sidi resep dampak di Abdi gembing sabar wanci Ari Junaria aya Mugi dikiatkan diri tebih timur kiri dengki urang subang tebih timur kiri dengki getar yang kabereng hari rendah hidung getar rendah kayas hari rendah kayas dasulam sulam tangan beki apa beki nina beki awas gaedanan eta naon kana jalan sibuk ari rek najak ma eta rek najak ma rek nanjak hati mandiri kemana penyalur menang tunggara diri mendak madunya kurang sancang balebas tunggara
dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi Aswani kumba-kumba aswani putrana Arya Kumbakarna masih kene sekeseler alengka di daerah Panglebur Gangsa aya ditawanan dina waktu ieu ngandika kumaha Kang ieu teh aya naon jeung lapar jeung naon geuning di jero tawanan teh dibere daang pinuh ku serah deungeuna ukur angeun meuni teu karasa uyah gula Kang tah kitu nu matak teh oge hasil tapakur nya hasil tapakur hasil mikir Nagara urang anu sakieu keur harenghengna nagara Alengka Dwirja. Pajejeut tina sagala rupana keur kucrut keur kusut. Heueuh. Ekonomi ruksak. Birokrasi, hukum, politik, keamanan, merajalela na kejahatan-kejahatan, potensi kriminalitas, can ditema ku bencana alam. Ta ieu teh sabenerna Ki Adi dina katerangan ieu teh natrat kajadian anu model kieu teh ieu teh tanda-tanda bukti ayat-ayat pangeran teh teu bohong yen maha benar Allah dengan segala firman-Na. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema. Jelema nu teu malikir, can pencemaran lingkungan. Anu neangan untung tina enteng. Nyieun kasempetan di jero kasempitan loba nu nguseup dina cai kiru. Ruksak we ku ayana ieu kajadian teh wah beuki tambah-tambah teu pira tina soal pribadi pan si uwa maok awewe nu boga salaki maling Dewi Sinta ieu garwana Barakatakrama Batara apan tina pribadi mamawa ka nagara tah ieu sing jadi contoh nu patotos teh lamun urang jadi pamimpin lamun urang jadi raja jadi kahayang pribadi ulah dibabawa kana kahayang raja kakeheul pribadi ulah dibabawa kana kakeheul raja ta ieu mamalana ieu apan anu cilaka mah nu teu mais teu meulem Ki Adi nya ari kahayang geuning rakyat dikakayak ai geus jadi geuning sakarep ingsun ta eta jadi kumaha ai nya gitu ta pikeun kaluar urang tina ieu jero tawanan hiji-hijina jalan lintang ti urang sanggup perang. Teu Kang kuring teu satuju perang mung
mati konyol Kang sabab lamun urang ayeuna ancrup kana pangperangan ieu teh secara teu langsung urang teh melaan kana kamurkaanana si Uwa melaan jelema salah konyol teu mati syahid teu hararayang teuing teu kapikiran ku udung ai teu hayang dipentung mah ku udung nu salah dibelaan innamal amalu biniat innamal amalu biniat saknyana ari amal-amalan teh kumaha niat nah niatna urang kapang perangan teh dek melaan kamurkaan si Uwa aparek melaan lemah cai urang dibawa kana jalur kanagaraan we urang salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun kana harkat darajat negara lintang ti urang salaku sekeseler negara anu kudu melaanana melaan lemah cai ibadah kene kusaha deui ai lain keluargana Batara Rama teh Batara mawa pamadegan anu utama eta oge tapi bongan ngalini negara Alangkadirja nya kapaksa urang teh ngalawan Batara Rama teh bongan ieu negara urang dilini namun disebut jalma munafik ari papatah Batara Rama digugu ai jelmana di perangan di dieu urang kudu bisa mertahankeun budaya teh agama mah tarima agama mah dan nitah bener nyarek salah tapi ai budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah entong da urang oge ngabogaan budaya apa henteu budaya nu pangkolotna naon cing naon calung lain tarawangsa lain reog lain Pancasilat lain pantun betot lain domret lain naon atuh budaya nu pangkolotna teh bahasa hiji bangsa hiji basa jeung budayana tuh budaya mah nomor 2 kan jadi nu pangkolotna budaya teh bahasa sabab bahasa nu bakal ngaraketkeun kana rasa anu apa kana bahasana bangsana ari budayana urang Ayodya mah budayana urang Kiskena mah tong dipake ku urang bedieuna pakaian da urang ge boga pakaian pribadi khusus urang Alengka oh jadi orang teh loba terobsesi lamun kitu tuh loba terkontaminasi ta jadi agama mah tarima dati pangeran tama ti Allah mutlak absolut dogmatis oh nya ai maneh narek ngadadetkeun budayana ka urang mah naon cek urang ke heula airek ngalinih budaya urang mah oh loba anu simpati ka Batara Rama nepi ka budayana dipake budaya urang diharamkeun tah sagalana pan keur dieu eta otakna keur dieu teh nu kitu teh nya tapi tetep anggapan anu lian mah urang teh melaan kamurkaan si Uwa da samuka keun batur manuduh mah sabab urang mah percaya yen pangeran teh si ieu ieu kolot tapi ulah dibejakeun deui era
naon Wanah nu akrobu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus teu aya antarana deui. Allah mah maha dina sagalana maha uninga bujang hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningaeun nu matak niatan melaan nagara jeung bangsa. Oh kitunya. Jadi lamun orang perang teh sanajan ku batu dituduh melaan dasa muka dan niatnya orang memelaan negara tah. Ngabelaan bangsa, ngabelaan negara sugan we engke paeh urang. Ribuan urang ke bakal datang di akhir. Esa hilang dua terbilang tuh. Patah tumbuh hilang berganti teh mati satu tumbuh 1000 tuh itu sok nilai-nilai juang dina dada Ki Adi pecenghulkeun lain dek melaan kamurkaan siwa sanggup nya lamun kitu mah niatna atuh sae pisan beureun urang heungan urang paeh ngora-ngora ieu edas itu si Adi lu takut mati muda ya daripada mati tua bari jeung doraka keur naon pokoknya mah saya mah banyak nu teu acan ka sorang jadi eta nu dipikat cinta ku anjeun korbankeun kurban sagara nu dipikat cinta nu pika berat ku anjeun korbankeun demi negara demi bangsa sabab dina jero perjuangan ieu teh meryogikeun pengorbanan ai pengorbanan meryogikeun ridho jeung ikhlas ai ridho ikhlas meryogikeun karena Allah oh jadi di jero ikhlas ridho teh aya karena Allah nya heueuh da urang Yahudi ge sok barang bere ikhlaskeun ridhoeun tapi pan teu karena Allah. Oh iya. Kitu sanggup perang. Sanggup atuh lamun kitu mah carana Kang heueuh nya negara urang lemah sae urang da urang teh dahar di dieu nginum di dieu jadi di dieu tuh. Nya iya jadi sangguplah lamun kitu mah urang bareng nyaan tega lara tega pati tega sumpah iya jadi Satria Ki Adi. Nuhun. Kitu jiwa muda mah. Jiwa pahlawan mah kitu. Daripada urang ayeuna konyol mati di jalan ngajongkeng we alatan weureu teuing inuman. Atawa kabakar hate tina inuman atawa ekstasi magadon. Eta awak dikorbankeun kanu kararitu di mana nilai juangna sabab lamun urang terlibat kana inuman keras ekstasi jeung magadon sagala rupana hiji bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana kadua anu pokona pisan mah bakal ngaleungitkeun rasa keimanan jeung katakwaan kanu kawasa kaduana nu tadi rasa kabangsaan katiluna nyaeta rasa solidaritas bakal teu aya silih asah silih asih jeung silih asuh bakal tumpur dina wujud di mana geus kitu urang bakal jadi runtah hirup jadi sampahna masyarakat nya lebarnya Kang si Uwa tuh nu matak abeh teu diteungeulan urang sanggupan perang jadilah kumaha lamun ai datang ai jekuk keuneng akang dek eta bangsat bukakeun panto besi bangga hingga aduh Aswanikuma
Ayo ieu aing saha asmani. Ngahaturkeun semahaturan rawuh wa Prabu. Nyakang.